Aya sap. Karena resel ieu teh loba teuing duit. Rek dibagi-bagi ka mananya. Mereka si eta mah geus pasti ditolak. Sareng milu diuk lah nih asa cara rape gawe teh lah. Rek naon kali itu halik maneh mah ngan piomongeun wae urang mah hoream. Lain deh kurang teh keur loba duit, hayang babagi. Maneh sok ngaronda tara? Naon maksudna? Sok ngaronda tara? Maksudna di dia aya randa sabaraha urang gitu. Iya. Sareng nya teu apal atuh urang mah. Imporana mah ada urang melain pemburu randa. Yeuh. Urang keur loba duit, hayang babagi. Ari nu sok ngaronda lobaan pan eta mah keamanan. Heeh teh. Paling penting eta mah keamanan eta mah nu sok ngaronda mah. Aya sabaraha urang rek merek kopi. Oh. Randa teh opi anu di blok 3. Urang mah eta mah apa? Eta mah heuh emang geulis montok si sareng. Allah. Resep sia urang ge. Gusti. Urang lamun pamajikan diheureun eta teh opi. Si anjing. Ngomong teh, urang mah moal setia ke pamajikan ari neuleuh si opi cenah montok nu semok. Ari dinya naon ka teh opi? Urang ek mere kanu ngaronda da eta mah penting. Jadi naon teh? Jasana teh gede osok ngamankeun. Jadi imah urang teh teu kabangsatan. Jadi urang ek mere kanu ngaronda. Kanu ngaronda ronda malam. Ronda Nya emang teh opi mah mantan Mang Wawan. Ai didinya rek naon maksudna? Da Mang Wawan mah ayeuna mah ieu dagang baju. Di Tegalaga da geus-geusan geus pisah. Heueuh ieu ronda lain randa lain. Ai sia teh nya otak teh nya eusina naon? Ronda. Nya cik odang oge teh opi mah randa. Urut salaki Mang Wawan ayeuna mah dagang baju di Tegalaga. Asal mah kana maenan. Salah deui wae da aing teh nanya ka mana. Nya indungna teh biaa. Allahu Akbar Gusti aduh. Selang ka mana atuh? Si Jeng dagoan di dieu nya. Dagoan. Naon si sareng teh opinya aya perlu naon? Tadi teh kebersihan kuku ka mana? Assalamualaikum. Bisa naon mau makan kitu udah orang teh corek atuh. Urang hayang we resep sok ka dieu. Ari nu sok ngaronda aya sabaraha urang? Nu ngaronda? Heeh. Aya meureun 10-an. Heuh, urang keur loba duit ek babagi ka nu sok ngaronda da sok ngamankeun imah urang. Terus? Heuh eta nah hasil mah tuh jadi kana randa. Pan dinya tadi ngomongkeun randa. Ronda, kasep ronda. Oh, ronda. Heuh, ronda eta. Aya 10 orang. Heuh, tak kitu. Kayak urang di HP ka di dinya. Meuli HP. Astagfirullah. Mi HP duit keur babagi kana ngaronda. Oh, heeh. Tah kitu cager mah nya urang teh deug atuh kudu mama ieu wae jeung maneh teh. Jiga tuh balanya heula. Moal balanja. Erek mere duit. Oh nya. Depan atuh mana? Kayak urang mi HP ka maneh. Kayak dicokot heula di ditu. Tungguan di dieu nya. Cicing. Tuan teh, dijodohkan ka teh opi lah baru atuh. Mantap teh opi mah lah.